halaman 33 maqalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila masyayikhina khususan muassisatul ma'adal muqbaliyah ila man wasala bil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu sareng ari maqalah anu ka-10. Anil Hasanil Basri katambiti Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Annahu sayaktosna Syekh Hasan qala eta parantos ngandika itu Syekh Hasan Al-Basri maktubun eta dituliskeun fit Taurati dina kitab Taurat naon khamsatu ahrufin punten khamsatu ahrufin ari aya 5 pirang-pirang huruf. Ai jumalin tegesna pirang-pirang 5 jumlah. Innal ghaniyata sanyana ari jalma beunghar. Punten ari kabeungharan. Fil qanaati eta aya dina qanaat ayir ridha bil kismati wa sukunil qalbi inda adamil maklufat wa inna salamata sarangsanya na ari kasalamatan fil uzlati eta aya dina uzlah ae al khuruju an mukhalatatil khalqi bil inqita'i. Ini min afatil lisan 2. Wa innal hurmata sareng sayakosna ari kahormatan anu agung fi waqti syahwati eta aya dina ninggalkeun syahwat. Wa inna tamattu'a sareng ari bunga fi ayamin tawilatin eta aya dina pirang-pirang poe anu panjang aya fil akhirati fil jannah aya di akhirat aya di surga. Ieu kan waktuna panjang khalidina fiha abada. Wa inna sabra jeung sanyana ari kasabaran fi ayyami qalilatin eta aya dina pirang-pirang poe anu sakedeung nu saeutik dunia. Sabab di dunia mah anggar aya batasna, aya di akhirat mah moal aya batasna. Jadi perjalanan dunia itu perjalanan yang sesaat, perjalanan sebentar. Tapi lamun akhirat nya kehidupan urang anu abadi.
kehidupan urang nu salawasna. Wal maqalatul hadiyata asyarata sareng ari maqalah anu nomor ka-11 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam eta katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad intanim kudu ngalap untung anjeun khomsan kana 5 perkara qabla khomsin dina samemeh 5 perkara Aib al khomsata asya'a qabla husuli khomsi halatin tegesna kudu migawe anjeun kana 5 pirang-pirang perkara dina samemeh datangna hasilna 5 perkara mana wae sababaka kudu ngalap untung anjeun ngamanfaatkeun sababaka kana kangoraan anjeun sababaka tegesna kana kangoraan anjeun qabla haromika dina samemeh kolot mengpengora manfaatkeun kieu ari masantren mah moal aya zaman nu hanyakal beda jeung zaman nu teu ngaji mah loba hanyakal siga kieu hanyakal baheula teu ngaji teu sugan aya nu kasebutkeun hanyakal baheula ngaji eueuh paling oge nu ngaji teh hanyakal teh naon hanyakal baheula ngajina teh bener nu teu ngaji hanyakal baheula teu ngaji nu ngaji hanyakal baheula keur waktu ngajina teh naon teu bener nu ngaji mah eueuh nu hanyakal. Sugan aya pernah nu ngobrol hanyakal baheula urang make masantren eueuh hanyakal urang baheula make ngaji eueuh aya oge hanyakal baheula urang teu ngaji hanyakal urang baheula ngajina teu bener eta aya hanyakal nah ya mani sababaka qabla haromika teh ku urang manfaatkeun usia masa muda anjeun ayeuna saat can datang ke geus kolot geus huisan panon geus kurang ningali leumpang geus mulai rada repot napas geus mulai rada kerep tuluy deui ceuli geus mulai kurang denge eta geus didinya maka karepe siap-siap ente sodaqallahul adim siap-siap numawi manfaatkeun kurang sadayana nya taina urang ngaji, urang masantren, urang ngalap berkah, manfaatkan urang sebaik-baiknya karena kesempatan tidak akan datang 2 kali abae. Nah urang tahun hadepe tinggal miluan pasaran deui tahun hadepe misalnya urang ngaji deui lamun aya umur lamun urang teu dituntut atau teu boga karena takdir urang mengasaukeun bisa ngarencanakeun lin kabayang ternyata isuk pagi teh mah hirup urang teh kumaha teu apa ayeuna uning geus boga rencana abdi tahun sekian nikah abi keluar sekolah abi rek gawe atau abi rek kuliah geus kabayang ku teh aya direncana atau ku anginnya malam kan geus direncana bla 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 teu apa di luar dugaan mungkin beda jeung kanyataan beda beben kan bisa wae na abi tahun payun nikah abi tahun payun rek naikeun syahwat kana ranjang abdi tahun bae ngas loba rencana geus aya tapi kan teu apa maka manfaatkeun urang sadayana wasihataka sareng kana kasehatan anjeun qabla saqamika dina samemeh gering anjeun ib'al amala sholihah halasihatika qabla husuli mani'in kamaradin tuh manfaatkeun sehat urang saat can datang gering geus gering mah teu walakaya mempeng cager jag-jag puasa sing tuntas peperieun keur gering puasa teh henteu ieu mah keur cager teu puasa keur gering oge teu puasa atuh maneh mah eueuh bedana cager jeung gering dina padah maneh mah akur teu puasa gering mah jadi udur kana teu puasana mah nya cager jadi udur deui wae. Oh cager awak kan gering otak mun eta mah. Jadi teu puasa. Oktilo
waginaka jeung kana kabeungharan anjeun qabla fakrika dina samemeh miskin anjeun dina samemeh fakir anjeun ai al atasaddaqo bima fadala an hajati mun boga harta leuwih sedekahkeun mengpeung beunghar mengpeung boga ulah jadi jamak anu kopet ulangi ulah jadi jamak anu korep merepet jahe buntut kasir perepet jengkol jajahe terus kajepet sini tuding jepet dodong biye pisan buyata wahayata kajeng kana kahirupan anjeun qabla mautika dina samemeh maut anjeun meupeung hirup rek naon deui di dunia mengpeung naon mengpeung hirup ke di dunia urang ayeuna keur ngalalana keur dina perjalanan manfaatkeun sebaik-baiknya karena kehidupan di dunia eta peluang jang ngalobakeun bekal dina kehidupan urang ke anu abadi wa parogoka jeung kana kasalsean anjeun qabla suglika dina samemeh sibuk anjeun atawa katungkul anjeun meupeung nyalse nya ngaji da geus boga pagawean mah riweuh meupeung nyalse nya atuh ngaos meupeung nyalse gunakeun anu sae wal maqalah tusaniyata asyarata jeung ari maqalah anu nomor ka-12 an Yahya bin Mu'adir Razi rahimahullahu amin ya rabbal alamin man sajalma kasura anu loba naon subuhu warag nasi jalma maksudna warag teuing sajalma anu warag kasura tah loba naon lahmuhu dagingna jalma waman jeung saha jalma kasura anu seueur nu loba naon lahmuhu dagingna jalma kasura tah loba naon syahwatuhu syahwatna jalma loba dahar teh eta teh ngagedekeun syahwat saeutik dahar maksudna seubeuh teuing teh naekkeun syahwat ngurangan tina seubeuh ngurangan naon syahwat mareuman selain ngurangan syahwat atuh mareuman syahwat supaya bisa dikendalikan tuh falladhi yuti'u syahwata wa al-ju'u anapun ari nu mareuman kana syahwat anu ngendalikeun kana syahwat nya lapar waman jeung saha jalma kasurot anu loba naon syahwatuhu syahwatna si jalma kasurot tah loba naon dunubuhu dosana jalma waman jeung saha jalma kasurot anu loba naon dunubuhu dosana jalma kosa tah teuas naon qalbuhu hatena jalma berarti teuas hati teh bermula dari makan dari asupan yang masuk karena perut karena beuteung waman jeung saha jalma kosa anu teuas naon qalbuhu hatena jalma ghariqa tah diteuleum si jalma fi afati dunya apa mana fi afati dunya tina
pancabahayana dunia wazinatiha jeung dina papaesna dunia. Saha jalma nu loba barang daharna wareg teuing lain ulah dahar wareg teuing maka eta jalma bakal loba dagingna lemakna. Saha jalma nu loba dagingna nya bakal ningkat syahwatna. Saha jalma anu geus ningkat syahwatna geus loba syahwatna maka bakal loba deui migawe dosana. Saha jalma nu geus loba dosana maka bakal teuas hatena. Saha jalma nu geus teuas hatena maka eta jalma terlena terbuai dengan mara bahaya dunia dan perhiasan dunia. Atuh teu saeutik kacilakaan di dunia teh tina sabab asupan makanan nu asup kana jero beuteung urang. Atuh di antarana anu jadi mara bahaya diri urang sorangan tumiba urang kana kemewahan dunia karena makan yang berlebihan. Paingan saur dina hadis upami tos eungap bahkan ulah nepi ka eungap geus lin soalna eungap teuing sok dahar eungap teuing hoream teh hudang hayang teh langsung naon sare nya mun eungap teuing buka ayeuna eungap we teuing dah tarawih Allah ya kali teu purun tadina tarawih kompak jadi tarak sawareh kan gitu. Tarawih sore amun. Berarti kurang perlu dijaga. Wal maqalatu salisata asyarata jeung ari maqalah anu nomor ka-13 an Sufyan as-Sauri pikatampi ti Sufyan as-Sauri rahimahullahu ta'ala amin annahu sayaqtasna Sufyan Sauri qala parantosna dawu Sufyan Sauri ikhtaro parantos milih saha al fuqara'u pirang-pirang jalma fakir khamsan kana 5 perkara minas sifatil mahmudati tina pirang-pirang sifat nu terpuji. Wahtaro sareng parantos milih saha al agniau pirang-pirang jalma nu beunghar khamsan kana 5 perkara minas sifatil madmumati tina pirang-pirang sifat nu tercela. Jadi geus lapar makan sepat dan jahil. Wahtaro sareng milih saha al fuqara'u pirang-pirang jalma fakir rohatan nafsi kana kesenangan hate kesenangan awak wa faraghatal qalbi jeung kana kosongna hate tina beuberat dunia wa ubudiyat rabbi menang murid sansaha acuh wa ubudiyat rabbi jeung pengabdian ka pangeran jadi abdina Allah wa khifatal hisabi jeung hampanna hisaban wa darajatal mulia jeung kana darajat anu luhur. Ta eta pilihanana para fuqara. Sementara para agnia wahtaro sareng milih saha al agniyau pirang-pirang jalma beunghar ta'aban nafsa kana capena awak li annahu kula waqtin fi hidmatil amwal capek karena setiap waktunya dijadikan khidmat bikin harta. Waktu adalah uang. Menjang urang waktu adalah
ilmu. Itu beda-beda kumaha profesina. Cek tukang ibadah waktu adalah amal. Gitu. Nyata cek tukang sare waktu adalah pulau. Menginandah dir bae gawena. Waktu adalah pulau. Jadi cek tukang sare teh kieu. Ente mah can bisa nyieunna urang mainna pulau geus sabaraha hiji dibangun ku urang. Eta pagawean urang menyieunnan pulau. Nyecep kena cek ceuli ti lamun sare teh. Mana deui? Wasublal qalbi jeung kana katungkulna hate dina mikirkeun harta ieu kumaha isukan kumaha. Oh capek. Wa ubudiyata dunya jeung jadi abidna dunia nya daek teu daek katungtut lin matak cek kamari oge dunia itu tidak salah. Dunia itu bisa menjadi baik, dunia itu bisa menjadi jelek, tergantung orang yang mengendalikannya. Wasidatal hisabi jeung bakana banget siksaan wa darajata supla jeung kana darajat anu handap. Naon? Wahia ad-dunya li anna kana sarnyana dunya bin nisbati kuli nisbatkeun li darajatil akhirati kana darajat akhirat. Wal maqalatu rabi'ata syarata an Abdillahil intoki kata binti Abdillah al-Intoki rahimahullahu amin. Khamsun ari 5 perkara hunna eta ari khamsun min dawail qalbi eta dina pirang-pirang ubarna obatna hate. Inda qaswatihi dina nalika teasna hate. Naon wae mujalasatu solihina tegesna kahijina babarengan diuk jeung jalma-jalma nu saroleh da kageuling ku jalma nu soleh. Wa qiraatul qur'ani jeung kaduana maca Al-Qur'an. Wa ikhlaul batini jeung ngosongkeuna beuteung. Wa qiyam tuh tingalikeun di hadapna. Wa fil hadisil marfu salasu khisalin tawrisul qaswat ta fil qalbi. Taurisun ngawariskeun itu salah sokhisol al qaswata kana teas fil qalbi hati hubbut ta'am wa hubbun naum wa resep dahar resep hees wa hubbur rohati jeung resep poya-poya resep senang-senang. Wa qiyamul laili sareng qiyamul lail ay salatun nafilati ba'dal istiqadi minan naum tegesna salat sunat sabada hudang tina sare istiqon. Wa tadaru jeung tadaru DPDP ingda subhi dina nalika waktu subuh. Aya 5 perkara nu jadi ubarna hate. Ubarna hate supaya caang hate dina nalika teasna hate. Artina supaya hati urang bercahaya hiji nyaeta babarengan jeung jalma-jalma anu saroleh mujalasatu sholihin. 2 maca Al-Qur'an wa qiraatul Qur'an karena jelas ari Al-Qur'an mah sebagai pedoman tuntunan kehidupan urang sehingga fadilahna zaman maca Quran nya ditenangkeun hatena, dicaangkeun hatena. 3 wa ikhlaul batini nya eta kosongna beuteung alias teu loba teuing dahar. Teu eungap teuing patuangan. Nomor kaopat wa qiyamul lail. Qiyamul lail teh hudan dina waktu penting tegasna ngalaksanakeun salat sunnat anu utama tahajudna mun ayeuna tarawihna witirna
wa tadarru'u inda sibah jeung DPDP dina waktu subuh. Maksudna DPDP dina waktu subuh jalma ngarasa diri lemah di hareupeun pangeran ketika datang subuh dengan gegas, dengan siap hudang pikeun menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala. Eta teh dawaul qalbi, obat nah hate supaya senang, tenang dan bahagia. Wal maqalatul khamisata asyarata jeung ari maqalah anu nomor ka 15 an jumhuril ulama'i katampiti kaseseueurana para ulama anal fikrata saenyana mikir ala khamsati aujuhin eta kana 5 pirang-pirang jalan jihad. Ya, para ulama teh mikir teh kana 5 perkara. Salieun teh mah ulah. Qala Aliyun karamallahu wajhah, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. La ibadata teu aya ibadah kata fakuri eta tetep seperti tafakur. Jadi atuh tafakur teh ibadah. Mikir oge naon? Ibadah. Ente keur ngaji mikir. Ibadah eta teh. Justru zaman utara mikir teh kurang ibadahna teh. Da eueuh boga pikiran hayang hadena. Ari jama mikiran pasti dirina hayang leuwih hade, kehidupan hayang leuwih hade, hayang merubah nasib diri, hayang merubah kebiasaan goreng diri karena mikir. Itu mikir moal. Saya teh mah tara mikir, cirina nya geus we. Segala ujian ge tara mikir niron. Jadi hidup mati niron aja nak batur, nak ujian ge sok niron. Eta mana wae wa qala ba'dul arifin kira itu acan kana utamanya sarana wa qala san paratos nyarios sabadul arifin al fikratu ari mikir berpikir sirajul qalbi eta teh lampuna hate. Paida dahabat maka di mana-mana leungit itu fikro tegasna teu mikir. Faida dahabat maka di mana-mana teu mikir atawa leungit itu fikro fala idho atalah maka teu aya cacaan lahu pikeun itu hate. Wa fil khabari jeung eta pina hadis tafakkuru saatin ari mikir-mikir saja khairun eta leuwih hade min ibadati sitina sana tiniman ibadah 60 karena ibadah oge berawal dari mikir. Urang apal kana pangarti oge berawal tina naon? Tina mikir laras teh. Sok ngaji kan tina mikir. Henteu cicing. Ai tafakur tegasna ari tafakur ai mikir. Fi masnu'atillahi nafakuran tina pirang-pirang nu didamel ku Allah. Wa bi sakaratil mauti jeung dina sakaratil maut wa adabil qabri jeung dina siksaan kuburan wa ahwalil kiamati jeung dina pakeuhna kiamat. Mikir dina ciptaan Allah, mikir ke urang kumaha lamun sakaratil maut, mikir kumaha lamun urang meunang siksaan di jero kubur, mikir kumaha lamun urang atanapi di mana tumiba kiamat ka urang pakeuhna jalma-jalma. Khairun eta leuwih hade min kasirin tiniman anu loba minal ibadati tina ibadah. Tuh. 5 karena perkara yutarot tabu anu dihasilkan itu mah andalikal fikri tina eta mikir minal khairi tina kahadean kieu karena berpikir kana nu hade maka bakal ngagerakeun diri supaya ngalakukeun naon hade. Karena berpikirna sae maka bakal merubah mindset hirup urang jadi alus. Seperti jama mikir bakal terjadi kiamat maka jama bakal geuat eling ka Allah. Mikir tina ciptaan Allah akhirnya boga rasa diri rendah hareupeun Allah.
mikir tina bakal atanapi tina siksaan kubur, kumaha lamun urang jadi jero kubur disiksa, maka urang bakal semangat nyieun kahadean supaya bakal menang nikmat kubur. Mikir deui urang aya tina sakaratil maut, kumaha engke urang keur sakaratil maut, nah urang aya dina kanyerian atawa dina kabungahan, maka urang bakal bertindak nyieun pagawean nu matak ngaringankeun dina sakaratil maut. Jadi berpikir kebaikan bakal ngarahkeun anjeun jadi zaman nu hade. Fikratun mana? Mana? Astagfirullah. Fikratun ari eta mikir. Punten. Fikratun eta ari mikir di ayatillahi dina ayatna Allah. Mana maksud ayat Allah? At-takwiniyati mikir-mikir, at-takwiniyati nu bangsa dadamelan. Ciptaan berartinya aya di aja ibi masnu'atillah tegasna dina pirang-pirang keanehan pirang-pirang nu diciptakeun ku Allah. Al-bahirati anu agung. Mikir-mikir dina karyana Allah, ciptaan Allah. Yatawalladu bakal lahir minha dina itu fikroh fi ayatillah. Naon at-tauhidu ka tauhidan wal yaqinu jeung kayakinan. Mikir dina ayat-ayat naon tah? Allah. Tu dina Al-Qur'an tingali punten. Qala Allah Ta'ala unduru kudu ningali marane kabeh, kudu berpikir marane kabeh mada kana naon bis samawati nu aya di langit wal ardi jeung di bumi. Wa qala ta'ala wa fil ardi jeung eta tetep di bumi ayatun ari aya pirang-pirang tanda-tanda kekawasan Allah lil muqinina pikeun zaman-zaman yakin. Wa fi anfusikum jeung di maraneh kabeh afala tubsiruna nah teu ningali maraneh kabeh. Berpikir dina ayat-ayat Allah maka bakal ngalahirkeun kana katauhidan jeung kayakinan. Wa fikratun jeung eta tetep tina mikir teh ari mikir fi ala ilahi dina pirang-pirang nikmatna Allah. Wa minha jeung eta dina itu fikratun fi ala illah. Aya ini kami tegasna dina nikmatna Allah. Ayat Qur'ana fadkuru kudu eling maraneh kabeh. Ala Allahi kana pirang-pirang nikmatna Allah la'allakum supaya maraneh kabeh tuflihuna eta bahagia senang kabeh. Wa in ta'uddu sareng lamun ngitung-ngitung maraneh kabeh nikmatallahi kana nikmatna Allah la tuhsu tamual bisa ngitung maraneh kabeh kana itu nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min nikmatin faminallah wa ma jeung ari perkara bikum tetep aya di maraneh kabeh min nikmatin tina nikmat faminallahi maka eta ti Allah. Ay min hadhil fikrati tegasna tina ieu fikrah teh Allah ya tawalladu maka bakal lahir min hatina ieu fikrah mikir ka nikmatna Allah naon al mahabbatu mahabbah wasyukru jeung daek syukuran. Wa min hajeng eta tetep dina itu fikratun ari mikir fi wa'dillahi dina janjina Allah Ta'ala. Yatawalladu bakal lahir min hatina itu tanabiyu nya tos baris
min hatina itu fikroh naon ar-rabbatu resep fil akhirati di akhirat. Mikir tina janjina Allah, janji Allah nu mana lil a'malil lati wasaqallahu biha auliya. Kepada dina Al-Qur'an teh apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawuna. Jalma mukmin jeung jalma fasik teh teu akur. Unggul kini jalma mukmin daripada jalma fasik. Dengan berbagai janji Allah, jalma anu ngalaksanakeun perintah Allah, janji Allah kumaha, jalma anu nulungan kana agama Allah, ngabela kana agama Allah ku Allah kumaha janjina, jalma nu syukuran kumaha janjina, jalma nu kufur kana nikmat kumaha janjina. Karena kurang berpikir kana janjina Allah, maka jalma bakal resep migawe kana amal di akhirat supaya menang balasan ke ti Allah. Wasamratu hadat tafakuri tegasna ari buahna tina ieu mikir-mikir kana janji Allah mahabbatus suadai. Tuh eta cintana ka pirang-pirang anu baca. Wa hamlun nafsi jeung ngajurungna nafsu alal amali kana migawe bi a'malihim kana pirang-pirang amalna itu suada. Wa takhalluqu jeung nyieun akhlak bi akhlakihim kalawan pirang-pirang akhlakna suada. Aliran dimnya. Wa minha sareng eta tetep tina sapalina fikrotun ari mikir fi wa'idillahi tina ancaman Allah taala. Mana ancaman Allah di antawisna? Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara jeung saenyana jalma lacut lafi jahim eta aya dina neraka jahim. Tuh, kan itu ancaman ti saha? Ti Allah. Karena urang berpikir kana ancaman Allah, ya tawalladu lahir min hatina itu naon? Fikroh naon al haibatu sieun ka Allah. Karena mikir karena ancaman Allah jadi sieun. Rek nyieun dosa teh naon? Sieun. Rek lacut teh naon? Sieun. Da cek dina Quran oge saur Allah oge lafi jahim. Naon ari haibah ail hadru tegesna rasa sieun. Minal ma'asi tina maksiat wal ijlalu jeung ngagungkeun lillahi ka Allah taala tingkana mahalur Allah. Wa minha sareng eta tetep tina itu fikrotun ari mikir fi taksiri nafsihi dina lalawora dirina si jalma ani taati tina taat ka saha ka Gusti Allah. Ai an ibadatillahi tegasna tina ibadah ka Allah taala. Ma'a ihsanillahi sarta kasayana atanapi sarta sayana damelan Allah ilahi ka jalma. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum naha nyarangka aranjeun kabeh annama khalaqna pastina eta nyiptakeun kami ngadamel kami kum kamaraneh kabeh abasan kana arah heureuy-heureuy wa annakum jeung sanyana maraneh kabeh ilaina ka kami la turja'un eta moal dibalikeun ya tawalladu ngalahir min hatina itu fikroh naon al hayatu era
rasa isin usaha ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Right. Bisi token sanes. Jangan itu token. Gua belah itu atuh token. Obat aliran. Wal maqalatu sadisata asyarata jeung ari maqalah anu nomor ka 16 an ba'dil hukama'i katampi tisapalihna para hukama rahimahullah amin baina yadayi taqwa eta tetep dipayuneun taqwa khamsu aqobatin ari aya 5 pirang-pirang tanjakan. Man saha jalma soada jawaja anu ngaliwat si jalma ha kana itu khamsa aqobat nala tah ngarawat si jalma at-taqwa kana taqwa. Nah, ya 5 tanyakannya. Mana wae hiji awaluha ari nomor kahijina ikhtaro eta milih si jalma asyiddata kana karipuhan alan nikmati ninggalkeun kana ngeuneunahan ai tamattu'i wasaniha jeung ari kaduana hampura ikhtiarus siddahnya ikhtaro tadi salah ikhtiarus siddati wasaniha jeung ari kaduana ikhtiarul jahdi eta milihna kapayahan masyaqah ala rohati ngelehkeun atawa ninggalkeun kasenangan wasali suha jeung ari nomor kantiluna ikhtiyarud dulli eta milihna kahinaan tegasna kalemahan alal izzi ninggalkeun kana kagagahan wa rabi'uha sareng ari nomor kaopatna ikhtiyarus sukuti eta milihna repeh aabim eta milihna repeh alal fuduli kana leuwihna ngomong atau kana ngomong berlebihan atawa loba ngomong loba ngobrol wa qamisuha sareng ari nomor kalimana tina itu khamsu iqobnya iqob aqobah ikhtiyarul mauti eta milihna maut alal hayati ninggalkeun kana kahirupan kumaha dan janten opatan di Manchester
Wal maqalatu sabiata syarata jeung ari maqal nomor ka-7 anin nabi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad an najwa teh ari ngaharewos tuhasinu eta ngaraksa itu najwa al asroro kana pirang-pirang rahasia was sodakotu sareng ari sodako tuhasinu eta ngaraksa al amwala kana pirang-pirang harta wal ikhlasu jeung ari ikhlas yuhasinu eta ngajaga ngaraksa itu ikhlas al a'mala kana pirang-pirang amal. Tuh di ayat fa'a'la maratibil ikhlasi maka ari pangluhurna pirang-pirang martabat ikhlas tasfiyatul amali eta ngabersihkeuna amal an mulahadatil khalqi tina campurna pacampurna jeung makhluk bi alla yurida ku yen teu ngarep-ngarep si jalma bi ibadatihi kana ibadahna jalma illam tisala amrillah kecuali karena ngalaksanakeun parentah Allah wal qiyama jeung ngadegkeun bihaqil ubudiyati kana hakna kahambaan duna ikbalin nasi lain karena arah-arah manusia alaihi kasih jalma bil mahabbati kalawan mahabbah wasanai jeung pujian wal mali jeung harta wa nahwi dalika jeung saumpamana nu kabeh eta martabat anu ka hiji jadi bener-bener ngabersihkeun diri pikeun ibadah ka saha ka Allah ngabersihkeun tina pandangan manusia ngan seja ngalaksanakeun parentah Allah seja ngalaksanakeun sebagai hamba na Allah. Dua wal martabatu saniyatu ayak mala eta yen migawe si jalma beramal lillahi karena Allah liyu'ti karena supaya masihan Allah hi kasih jalma al hududo kana pirang-pirang bagian al ukhrawiyata nu bangsa akhirat kalbi adi seperti jauh anin nari tina naraka wa idkhalihi jeung asupna jalma al jannata ka surga wa tan'imihi jeung menang nikmatna jalma bi anwa'i muladiha kalawan pirang-pirang warna kaayaanana jannah. Tuh nu kahiji mah ngabersihkeun mutlak karena parentah Allah, ilas nu kadua nama karena hayang menang bagian ti Allah, bagian akhirat, hayang surga lah gitu we. Hayang dijauhkeun tina neraka. Mun dina bajuri mah beda redaksinya nya. Tuh non. Beda lapadnya tapi manana sami. Katiluna wal martabatu sarisatu ayyak mala lillahi. Beramal karena Allah tapi liyukti supaya masihan Allah kasih jalma haddon kana bagian
duniawiyan nu bangsa duniawi, katausiati rizki seperti lobana harta, lobana rezeki, wadab ilmu diati jeung nolakna pirang-pirang nu milaraan. Ta, ini nomor katilu, martabat nomor katilu nama ibadah beramal karena Allah tapi karena hayang menang bagian di dunia. Ari anu martabat kedua mah ibadah karena Allah ngan hayang menang bagian akhirat surga. Ari nu katilu mah ibadah karena Allah tapi hayang menang bagian dunia, hayang rezekina jadi loba, hayang dijauhkeun ti jama-jama anu ngilaraan ku ibadahna teh. Maka wama jeung ari perkara ada nu ngalianan itu mah dalika kana nu kabeh kana nu tilu riyaun eta teh riya madmumun nu dicela. Wasidku sareng ari bener jujur tina ngomong fil maqali yuhsinu eta ngariksa al aqwala kana pirang-pirang omongan. Fal kadibu maka ari anu ngabohong goiru makbulin eta teu ditarima naon kalamuhu omonganana kadib indallah wa indal khalqi. Sakumadawan Allah taala wala talbisul haqqo bil batil wala talbisu ulah nyampur adukeun maraneh kabeh al haqqo kana hak bil batili kalawan batil. Ngobrolkeun tentang kebenaran tapi nu diomongkeunna bohong gitu tah. Hoak lah. Ngomongkeun tentang kebenaran aya ditepikeun hoak tah eta. Wala talbisul haqqo bil batil. Wal masyuratu jeung ari musyawarah tuhsinu eta ngajaga ngariksa al aroa kana pirang-pirang pamikiran. Ganeng Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al masyuratu ari musyawarah hisnun eta ngaraksa minan nadamati tinana langsa wa amanun sareng keamanan minal mulamati tina panyela. Abim jungaos bager ini musyawarah teh ngaraksa urang tina pemikiran anu goreng. Lantaran ketika musyawarah urang mendengarkan karena berbagai pendapat anu bisa ngahasilkeun kana keputusan tapi baldang babarengan. Tapi lamun ada keputusan sorangan kan sok jadi goreng lin. Wah eta mah melah dirina sorangan we gitu nya. Tapi lamun hasil musyawarah berarti pikiran urang bakal terbuka karena mendengarkan pikiran orang lain. Jadi kieu manfaatna musyawarah teh. Manfaatna musyawarah teh Abim repe atuh nalika jami ngobrol, nalika jami musyawarah aya 5an. 1 2 3 4 5. Ceritana rek ngayakeun acara atawa keur nyaritakeun hiji konsep. Lamun di pikiran ku sorangan capek, jeung kadang mentok, jeung kadang naon di pikiran urang teh cantang tu kapake ku batur. Tapi nalika musyawarah hiji konsep tina 5 pemikiran jalma anu produktif, maka karyana bakal alus. Kumaha lamun ceuk ieu teh konsepanana siga kieu. Yo urang rek ayeuna rek aya acara buka bersama, ya judulnya buka bersama. Kira-kira kumaha nya acarana? Cobalah mau dipikiran ku sorangan capek ongkoh, cantang tu berhasil, cantang tu alus. Tapi nalika aya 5 orang berpikir beda-beda. Cek nu hiji, sok ieu ngabuburit, buka bersama. Kumaha lamun tema urang dibuka atawa digelarkeun buka bersama teh ku konsepna ulangan saukur hiburan. Tapi aya perlombaan.
Hitung-hitung mengapresiasi kajami-jami anu geus berupaya dirina yang lebih baik. Mana perlombaan tahfidul mutun, perlombaan deui tahfid juz amma umpamana. Geus. Tapi lamun tahfid wungkul kan saeutik jeung targetna budak wungkul. Oh atuh aya deui ayeuna mah. Naon? Supaya rame jeung leuwih loba. Karena ari tahfid mah perorangan, maka orang kudu ngalibatkeun lobaan. Kira-kira naon? Sok perlombaan hadroh, kan loba jelemana. Lamun perlombaan tahfid mah 10 teh, geus 10 orang. Tapi lamun perlombaan hadroh mah 10 teh, 10 kali 10 100 orang. Gitu lin? Oh, ayeuna hadiahna kumaha? Tuluy dikonsep. Sehingga karena hasil musyawarah pemikiran yang berbeda-beda, bakal ngahasilkeun karya nu beda. Karya nu alus tak eta manfaatna tina musyawarah. Jadi mun aya acara ulah sosoranganan tapi kudu musyawarah. Ya, kudu naon cenah musyawarah. Terus mana deui teh? Wal maqalatu saminata syarata duaan jami'an. Resep teh tungkul terus teh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbu wa min dawatin la yustajabu. Bin fa'na bima Rabbi alimna Rabbi